lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya. Lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh, urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang. Yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Ku aya sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim. Terti wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin. Makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dzawi rahimi. Urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haju bae diome. Resep resep ngombe tongtrong. Tah, sarua jeung ngombe tasbih gitu tah. Ai babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu beset. Bawa tasbih. Tuh. Bener. Ai babacaan mah tilok. Babacaan ge ngan kieu doang kabayar moal. Ya Allah, ya Rabbi. Eta mah penipu sebenarnya mah. Atuh penipu ai tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta. Masya Allah. Nah, di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah, embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah, lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga tilu kos Haji Pendi. Tilunya nama KTP teh. Oh, loba batur mah hese KTP-nya mah tilu. Eta lah bajingan teh kos kitu teh. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat kana ibadah, maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto kunyana di gitu-gitu tah. Naonna karangarana jangjang naon ngaranna tah. Tuh, nyawan teh tolol teh coba. Aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna? Jantur. Aing ge nyawa nang disiakan eta. Atuh lamun kotok di gitu-gitu teh tah uluna naon tah ngaranna? Teh dipale eta. Eta teh diadukeun bareng kos kitu. Eta urang cayur tolol tah kos kitu tah. Cair eta pagawe mang cair eta sebenarnya. Nah, lamun masih keneh daek kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daek keneh main remi, daek keneh main catur, daek keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh vlog naon ngaranna tuh nyahoan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya.
tuh. Eta nonton TV naon maksudnya coba? Mun pakai maca sholawat. Sabaraha jam eta nonton TV mun pakai maca sholawat, masya Allah sabaraha ratus. Urang kieu bae di TV kos do oplo eta. Teu hayu ja pikir ku otak. Terus dengar orang kene mah potongan kos kieu. Atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut. Masa kene nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan, ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe. Asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup. Kieu, tapi mang uting wajar lah neangan deui. Tuh, saya calonna. Nah, itu masalah. 2 habak sekali lah. Tah. Iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan. Maksiat terus Islam mah Islam, tapi terus we maksiat. Mulai tah lamun geus loba maksiat, ibadah teh ibadah. Ih, sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid. Teh nya. Deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha? Wallahu a'lam. Weh, sia ka masjid, emang aya naon? Karpetna geus diganti ku ari. Bener sia. Yeuh, ku ari mah wow, hebat biasa. Nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cak nya teh. Kaluar deui tolol teh coba. Atuh dilalagak itu supaya ka masjid. Ieu mah ka masjid nempo doang di jandela. Ya tuh diganti. Atuh geus teu teu asup-asup acan. Eta berat dek asup ka masjid tah ieu eueuh cahayaan. Eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya, eueuh cahayaan. Di mana-mana geus eueuh cahayaan, sangheut ibadah teh sangheut. Asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga. Nu muka lawang tuh dia paling teu sia horeng. Tuh. Dah, ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu kira-kira ieu nu di dieu ieu. Ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya? Guys. Urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh. Tuh, henteu. Eta ku kabehan. Henteu cenah deui. Berarti budak palinter. Nyaho nyana ge Rusdi. Atuh gebelek begadeulan. Eueuh cahayaan sakieu. Sebab carita TV nyana pangbogaan panggedena. Carita HP boga 3 HP-na. Atuh carita tilok ngabohong raja bohong. Atuh geus eueuh cahayaan budak ge nyahoan henteu cak cenah. Geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae. Bae sakali deui cahayaan teh. Tuh. Cahayaan lementak tawa kula masuk ingin ka dongeng da dongeng. Nah aya urang kitu India, aya urang Arab, aya urang Indonesia. Kabarna urang Indonesia aja pendi ya 3. Nah ieu cek jala ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat. Iya dongeng di Jalaluddin Rumi kedeh ya. Pak kuat-kuat, coba saha nu kuat di kandang embe. Ayo, embena aya di dinya. Embena aya di dinya nyobau nya hangset embena ge aya. Mulai orang India heula, asup orang India ka dinya. Tahan ku nya. Oh, geus ngap-ngapan. Oh, geus 10 menit doang kuatna.
keluar. Wah, cek orang India, waduh tidak nehi cek gitu. Aduh. Masya Allah. Tekuat cek guys. Tekuat. Nah, keluar orang Arab dah orang Arab Baduy. Wah, kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung. Asana ieu mah kuat ieu mah. Asop, nomor kedua aja. Tenang, seserian rada deres, kuat 20 menit. Wow, nah hampir sarua kan yang Baduy mah. Embe, tapi kan masalah tak embe teh masalah. Ngan 20 menit doang. Wah, cek orang Baduy teu kuat cek. Tetep bau biasa. Nah, bagian orang Indonesia Haji Pendi. Nah, asup kadinya. Karak 5 menit doang embe nu keluar. Sak embe teu kuat aing teh. Eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan mah sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan paling ge jeung si golib bae di dinya kapaksa golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueuh sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah encan masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 hees eta cahayaan aya cahayaan Masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah yang cahayaan eta nu kos kitu keluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasupkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek urang cayur gegedena urang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam
jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil wiwati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kurang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaisallahu bi ahkamil hakimin Allahumma hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tuh kadeuleuh mah aya ge sabarna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ye tuh coba ge ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos kitu tadi karena mandak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugihnya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendung lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deuketan ku urang bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama bendung deketan ta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge tersep jasa menta ka makhluk ge tersep jasa ka aing penta tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pendek mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak
orang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad, begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah pang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing tah mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnya Masya Allah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegor make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat nyana mah ngimpi diudag-udag anjing saenggeus tadi udag anjing ngajunya na kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pendi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung ku sia teu urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teu urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya anu raga ka sumur aya anu gering aya anu perang aya anu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ke Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nunggus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deh malah mama ke susuit deh aya jahe sweet tolol tuh coba lah iya urusan Allah nah balik deh lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani Segesa tani terus parena bagus kabladieuna gacung
Hapa. Nah, kurang kan ngomong ji. Kok iya jadi kosia kurang naon sih aing pengurusan anak? Iya Allah ya Rabbi. Gusti. Urang maka Gusti deh bae. Naon teh Gusti? Ya kok iya kurang naon ya? Da pupuk dan sebagainya. Urusan aing teh Gusti Allah. Siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman. Begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar. Khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareman make cai. Waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia da zakat teh moal gegeran zakat gegeran dikaluarkeun pareum sorangan. Seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan. Lamun make blambir loba nu teu pareum. Tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa. Moal pareum. Wo ribut heula. Eta tadi kalau tah. Demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran. Atuh tinggal si ieu bae tah. Ewak ieu. Ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat, antara zahir jeung antara batin. Jauh luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae. Lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan, Islam can aya cahayaan. Nah, nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan, bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kana papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok. Eueuh tapi di cayur mah aya tiluan lah tilu. Aya tiluan ngacung lib. Ulah neangan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama nepi ka karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere tersep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu.
geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah naon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot eta adalah memerlukan cahaya di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut orang ngazakat mempersiapkan jang maut orang puasa mempersiapkan jang maut orang haji mempersiapkan jang maut orang baca Quran mempersiapkan jang maut orang tahajud orang duha zikir maca sholawat berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut berarti geus aya cahaya. Nah tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang ngan menang capek doang tak perluna cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik salat mah salat bae pan teteh ge cenah salat na ge jatuh jauheun kana agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah giliran nya ndek diuk ditenengan parantina kol bedug di dieu tah atuh kumaha eta karana salat budak leutik teu nyaho kaagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan geus ya kunaon eta getol amat maca shalawat dagang karung abeh laku da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu capek eta ibadah kos kitu capek pen ulah kitu aran atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak wan teu maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanes ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ge supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah tah ulah kos kitu eta ibadah budak leutik teh mah TK capek eta ibadah kos kitu teh eta ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala karak tak eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake eueuh nanaonan sebab sedekahna aya karna hayang naek jabatan kitu keneh calon bupati Gus Puguh calon presiden utama haji penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa adapun kadituna lah cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cekna teh
Iya mah dodet, jauh ka dodet segala. Nah iya. Takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persiapkan amal-amal jang maut samemeh maut. Geus maot cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh. Tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na, puasanya na, zakatnya na, sodakoh manehanana milu lah ka jero kuburan. Ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caang, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong, nyebutkeun di jero kuburan poek bohong, nyebutkan di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa. Sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha. Cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar, datang ke ditimbang kula batur. Ya Allah, aya ieu saya. Ieu kula zakat cenah. Ya Allah, aya ieu kula tahajud. Tahajud teh ieu salat hajat. Masyaallah. Barang Haji Pedi teh di jero kuburan ieu si hajore amat. Nya hideung nya jore nya culean deui. Ya Allah, cak Haji Pedi si hajore amat. Bahasa pan batur mah haji ieu. Batur di mana? Aya eta nyadakeun si mbak teh ya. Batur ieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur, bakal boga baturna urang nokos kumaha. Bakal ngabaturan jasa mangkaning eta. Ketika orang sering ngajembarkeun batur, jembar kuburanana. Jelema datang, Waalaikumsalam. Naon ye? Duh, kulit di kamari candar. Masyaallah, atuh lain bebe aja di kamari ya. Cukup teh 500.000 Pak ieu. Tah. Alhamdulillah, Pak Haji, masyaallah. Kesia lamun teu boga deui ka deui. Senang hate. Geus jembar jero kuburan. Datang ka Haji Pendi. Waalaikumsalam. Naon ye? Kulit di kamari candar. Boan sia. Ye, tuh neangan cara aing. Coba direk neangan sih. Atuh geus mabur sia ka ditu lah. Masyaallah, cak nyana teh cak ugaledeg Haji Pendi. Eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi. Urang ayeuna nyin masjid tah den kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo ase, nu ngaji ka tiisan komo ase. Di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bu nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi. Haju leumpang lagi kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah, eta kos kitu ge tiis. Aduh, nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, kitu Haji Pedi bapan nyana mah lain meulikeun naon kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas cenah mah di kuburan. Atuh cek Haji Pedi malaikat, ieu naon li panas? Nah, maling kipas ya. Mentek sih ada ngaji ke masjid gede. Ai bebejana mah ka masyarakat deui diganti. Datang ka kuarin teh. Datang ka saiki orang diganti ge. We mengkonon sirama.
Nah aya Ustad maling heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu, aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik henteu, tetapi eueuh cahayaan. Imanna Islamna eueuh cahayaan, imanna eueuh cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Ieulah eueuh cahayaan di jero kalbu urang, Islamna teu aya cahayaan, imanna teu aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan. Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan, wah bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren, tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina jas. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Sia pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh, heran aing mah. Tuh, ya, urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat, gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu. Ketika urang leuleuh kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu, tapi lamun urang leuleuh majelis taklim, leuleuh pondok hina ka deleuna, justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadele ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan. Ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti eta lah ahli-ahli Allah, teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sodakoh jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah eueuh jang ka neraka saudara. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun HSBG di kobongna surga. Tuh, cuma percaya waduh segala naon. Ye. Atuh geus cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Lamuntak santri mah sanajan amalna jore pan di ka nerakakeun, begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi geus kieu segede peureub. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Pindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus bae unggal lawang utawi iku. Malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka sorgakeun habek tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah
mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburan anak, dicaangkeun di kuburan anak, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang.